Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Dina materi pertama ya orang alokat pembukaan dina tasriful izzi anu disyarahan ku Al-Kailani ku Ustaz Abdul Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang kawitan alokat ku bahasa Sunda. Bismillahi kalawan asma Allah atau disarengan asma Allah. Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi anu maha asih. Takdir muta'alaqna biasa diakhirkeun abdi ngaos. Jadi disarengan asma Allah anu maha welas maha asih urang ngawitan ngaos. Ilam uningakeun ku anjeun anna tasrifa kana sanyanyana tasrif fil lugati dina basa atawa ceuk basa eta at-taghyiru perubahan. Wa fis sanaati wa sareng fi dina as-sanaati istilah sareng ceuk istilah mah eta tahwilu ngarobah al aslil wahidi hiji kata dasar. Lamun harfiahna pisan mah al asli lapad asal al wahidi anu sahiji. Ila amsilatin kana sababaraha bentukan, sababaraha lapad turunan, mukhtalifatin anu beda-beda. Limaanin muta'alaq kana tahwilu. Jadi ngarobah teh pikeun naon? Limaanin pikeun ngahasilkeun makna-makna maksudatin anu dimaksud. Maksudah sifatina ma'ani. La tahsulu sifat kedua tina ma'ani. La tahsulu anu moal hasil eta makna-makna fa'ilna hiya domirna wih kana ma'ani. La tahsulu anu moal hasil eta makna-makna maksudah teh illa biha kecuali biha ku eta amsilah mukhtalifah. Ku eta bentukan-bentukan anu beragam tadi. Definisinya ina lajeng kana pembagian fiil. Summa lajeng al fi'lu ari fi'il eta imma sulasiyun anakalana aya anu sabangsa tilu huruf asalna wa imma rubaiyun sareng anakalana aya nu sabangsa 4 huruf asalna. Wa kullu wahidin minhuma sareng ari masing-masing minhuma tinu dua nyata tinu sulasi sareng rubai humana wih kana sulasi sareng rubai rujuna. Eta imma mujarradun anakalana anu sepi tina panambah teu ditambahan wah panambahan. Au mazidun fihi atawa ditambahan fihi dina eta anu sabangsa tilu atawa sabangsa 4 ya ditambahan. Disebutna mazidun fi. Wa kullu wahidin minhuma sareng ari masing-masing minhuma tinu dua. Setiap masing-masing tinu dua nyata tinu mujarrad sareng mazid fi. Imma salimun eta imma salimun anakalana anu salamat. Au ghairu salimin atawa henteu salamat.
Wanani sareng kami ngamaksud bisalimi kulapad salim eta ku salamet eta maksud kana naon ma kana perkara di teh piilnya simat mah si mubham naon mah di piil salimat anu salamat naon huruf-hurufna eta mah al asliyatu anu sabangsa asal alati anu tuqabilu ngimbangan teh nempatan di dirinya mun dibandingkeun wajan jeung maujun huruf asal teh nempatan atau ngimbangan bil fa'i kana fa wal aini ain sareng ain wal lami sareng lam salamatina naon min teh huruf jarna talukna kana masalimatnya kana salimat min tina hurufil illati huruf ilat teh nyata huruf mad alif wawu iya huruf ilat wal hamjati sareng huruf hamzah wa tad'ifi sareng huruf tad'if ari tad'if teh nyata huruf nusarua jadi anu jadi ain sareng lam fiilna teh sejenis ka disebut huruf tad'if sok digentian ku tasdid macana dina nulisna jadi sapertos madda asalna mah madada fa'ala nu jadi aina dal nu jadi lamna dal madda eta tad'if anu salah sahijina aya huruf ilat aya huruf hamzah aya huruf tad'if eta teh disebut fiil salim tapi disebutna fiil ghair salim ieu nembe prolognya definisi sareng pembagian fiil secara umum. Jadi definisi tasrif teh dina bahasa Indonesia atau bahasa Inggris disebutna morfologi tasrif teh nya ilmu morfologi. Tasrif teh ceuk basa mah ngalobah dina ayat aya wa tasrifur riyah jeung robah-robahna angin. Sedangkan cek istilah ahli sorof, istilah ahli morfologi bahasa Arab anu dimaksud tasrif teh nyata ngarobah hiji kata dasar karena sababaraha bentukan atau sababaraha kata turunan pikeun ngahasilkeun makna anu dimaksud anu eta makna teh moal hasil lamun teu dirobah atau teu aya bentukan-bentukan tadi. Yang dimaksud kata dasar di dieu nyebutkeun ulama basoh nyaeta masdar sedangkeun ceuk ulama kufah mah fiil madi dan dina tasrifan urang sok lebih cenderung kana fiil madi walaupun dina pendapat paling kuat nyata menurutkeun ulama basoh yen aslul wahid teh masdar tapi orang menasrif pasti tina fiil madi heula fahala yaqulu jarang tina masdar heula eta prolognya. Ammas sulasiyu urang ngabahas sulasi mujarrad ayeuna. Ammas sulasiyul mujarradu amma anapon as-sulasiyu anu sabangsa tilu al mujarradu anu sepi tina panambah eta pa in kana maka upami aya naon madihi fiil madina eta sulasi mujarrad ala fa'ala eta ala fa'ala dumasar kana wajan fa'ala maftuhal aini halna dipatahkeun dibere harkat fatah ain fiilna fa'ala famudhari'uhu maka ari fiil mudharena eta wajan anu dumasarkan fa'ala teh
ala yaf'ulu dumasar kana wajan yaf'ulu au yaf'ilu atawa wajan yaf'ilu bidomil aini kalawan didomahkeun aina yaf'ulu yang diberi harkat domah aina au kasriha atawa kalawan kasroh ha aina hanakan ain rujuna yaf'ilu nahwu seperti berarti mudhari eta nahwu seperti nasara yansuru wa daraba yadribu wa yaji'u sareng sok aya ala yaf'alu dumasar kana wajan yaf'alu maftuhal aini halna difatahkeun huruf aina idza kana upami aya naon ainu fi'lihi anu jadi ain fi'ilna teh ain fi'il anu fi'il madina teh aulamuhu atau anu jadi lam fi'ilna teh eta harpan salah sahiji huruf min hurufil halqi tina huruf halak huruf anu kaluar tina genggerong wahia wa sareng hiya ari eta huruf halak eta alhamzatu hiji hamzah wal ha'u sareng dua ha wal ainu sareng tilu ain wal ha'u sareng kaopat ha wal ghainu kalima ghin wal kha'u kagenep kha sareng genep kha nahwu seperti sa'ala yas'alu hamzahna aina teh hamzah huruf halak wa mana ayam na'u sareng mana ayam na'u wa abayaba ari lapad abayaba eta syadun nyulayaan kana aturan keluar tina aturan sabab dina abayaba mah huruf halakna lain jadi ain fi'il atau lam fi'il justru jadi fa fi'il fa'ala abayaba wa in kana madhihi wa in kana sareng upami aya naon madhihi fi'il madhina eta ala fa'ila dumasar kana wajan fa'ila maksurul aini kalawan dikasrohkeun aina halna dikasrohkeun aina famudhari'uhu maka ari fi'il mudhari'na eta ala yaf'alu dumasar kana wajan yaf'alu bi fathil aini ku difatahkeun ain fi'ilna difatahkeun huruf nu jadi ain fi'ilna nahwu seperti alima ya'lamu illa kecuali masyadda perkara anu nyulayaan kana aturan anu keluar tina aturan min nahwi tina saperti hasibayah sibu lapad hasibayah sibu wa akhawatihi jeung dulurna eta hasibayah sibu wa idza kana sareng upami aya naon madhihi fi'il madhina ala faula dumasar kana wajan faula madmumal aini halna didomahkeun ain fi'ilna famudhari'uhu maka ari fi'il mudhari'na eta wajan faula ala yaf'ulu dumasar kana wajan yaf'ulu bidhamil aini kalawan didomahkeun aina nahwu seperti hasuna yahsunu lapad hasuna yahsunu natina logatan nembe bisa disimpulkeun yen sulasi mujarrad teh aya genep bab
Hal eta ku ngareken harkat ain fiil madi jeung fiil mudhorena. Jadi bab kahiji fathah dhammah, bab kedua fathah kasrah, bab katilu fathah, bab kaopat kasrah fathah, bab kalima kasrah, bab kagenep dhammah. Eta inti tina sulasi mujarrad anu genep bab. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar